Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazila. Tunazila. Yas'alu bakal marenta Kakadun wahai Muhammad ke Gusti Allah bakal marenta ka jemaah sana mereka ahlul kitab ahli kitab terus orang Yahudi mah pangbar gabung na jelema di bawah Yahudi. Nah, Yahudi itu zaman kanjeng Nabi oge didakwahan kanjeng Nabi teh kalah loba pamenta. Nangke lamun didakwahan batin bakal aya pamenta ti urang Yahudi di bejaan Gusti Allah. Kumaha pamintana antunazila alaihim kitaban minas sama. Antunazila kana supaya nurunkeun anjeun alaihim jang eta ahli kitab yang orang Yahudi kitab dan karena kitab minas sama itu langit jumlatan sakebro nete bakal minta di kitabna sok kade turunkeun kitabna bro sedangkan kan zaman kanjeng Nabi mah Quran itu diturunkeun saayat-saayat kadang saayat dua ayat bertahap henteu bro sakaligus bari jeung henteu berupa tulisan hayang teh dialungkeun ti langit itu bro marenta kama unzila ala Musa sakumaha anu diturunkeun ka kanjeng Nabi Musa kanjeng Nabi Musa maka dibere lauk teh langsung sakaligus teh cenah iman sok isinya turunkeun kitab sakumaha anu diturunkeun ka kanjeng Nabi Musa. Dalam mahnya Gusti Allah diturunkeun kitab seperti diturunkeun anak kakaknya Nabi Musa. Moal iman angger eta mangan sakultaan muntah. Kosong ngaririweun alasan. Tah tong aneh cek Gusti Allah teh. Tong aneh. Entong asa pamekan gede. Fa'in istaghfarta dzalika di mana-mana cek anjeun wahai Muhammad ya Gusti Allah omongan eta pamentan teh mangrupakeun pamentan nu gede ya golongan eta mah tiba heula kitu faqad sa'alu Musa akbar min dzalika tong aneh geus aya ti dituna golongan sia teh mah faqad sa'alu karena geus teman-teman marenta bapak moyangna eta Yahudi nu aya di zaman kanjeng Nabi teh Musa kanjeng Nabi Musa akbar kana anu leuwih gede minzalika batan menta nurunkeun kitab tong aneh golongan eta mah tiba heula na kitu lah menta sakitu mah teu sabaraha bahula nama eta kolot-kolotna marenta kakaknya Nabi Musa teh pamentara teh leutik-leutik kumaha mentara faqalu arina Allah jahratan faqalu ngomong ahli kitab bahula ya kakaknya Nabi Musa marenta teh arina Allah jahratan ari sok geura ningalikeun anjeunna ka kami Allah ka Gusti Allah jahratan barianan nembrak kitu nya aing mah terek iman cenah ditah nan diajak ibadah ka Gusti Allah sok tembokkeun Gusti Allah na eta kan bapak moyang mah kitu teh zaman baheula bamornya pokoknya motong aneh golongan sama berdegong di bawah lah, ada turunan.
Fa'akhadathumus sha'iqatu fa'akhadat maka ngalap kituhum ka eta ahli kitab zaman baheula as-sha'iqatu langsung kalalenggar kabeh harita partikel iqaban lahum itu disiksa ku Gusti Allah zaman baheula begitu lamun doraka kan ciri urang jam ahli kitab baheula mah orang Yahudi malah menuntas mari geus teu kudu make CCTV teu kudu lawan aya arana dina tarangna teh. Lamun doraka itunya ya langsung harita keneh resep bae. Sadarnya di bibir Qaban lahu bidul bihim sabab dolimna eta urang Yahudi zaman baheula. Bongan bae hae sultaan atuh bisual. Ngaribu eta ahli kitab dina pepentana teh dalam ngan saukur alasan. Ari hungkul di mana-mana ditembrakeun oge da moal iman. Teu cukup ku kitu nya. Anu teu ngaromongna teu namarentahna. Aya di bae sesana nu teu paraeuna teh. Sumat takhudul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Sumat geus kitu itakhudu ngajaranikeun ya ahli al ijla kana sasapian. Nya ilahan kana dijadikeun pangeran. Min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Sabada nembrak kagila-gila itunya mukjizat dibejakeun ku kanjeng Nabi, ditembongkeun ku kanjeng Nabi Musa. Sabada dalil-dalil ditembongkeun ku kanjeng Nabi Musa nuntutkeun kana kawahdaniatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hayo kalah kanjeng Mbah kana anak sapi sasapian deui sapinya anjeun. Karena kan bisa nyuara unggul aja menbola mananya. Ya malin mau ontaan bisa talbiyah nih. Bisa. Zaman bola pada aneh so. Zaman aja nama non budakan bisanya ngomong gitu leh. Terus aya ontaan lempang bari macam talbiyah kan. Ampun. Sigara teh lamun aya zaman baru geus disarmah di bae teu ontaan. Tamodalan punten tadi ahli kitab di zaman Nabi Musa berarti samemeh ajaran Nabi Musa aya ahli kitab neta meureunnya. Aya ahli kitab jalma-jalma anu kaum anu diturunan kitab Gusti Allah Rasulana teh gitu. Aya ahli kitab nu aya Yahudi jeung Nasrani gitu. Di situ jadi lain non muslim tapi agama samawi. Agama nanti Gusti Allah. Berarti sameme Rasul Musa teh berarti umat kanjeng Nabi Musa. Umat kanjeng Nabi Musa. Barangkali teh tadi nama itunya Yahudi Yahudi mah tina Yahudanya anakna Nabi Yakub nya. Yahuda di situ ajaran Nabi Yakub, aya dia ajaran Nabi Musa gitu di situ. Gitu. Dan nu diturunan kitab nama Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi kaum Nabi Musa itu Bani Israel itu tadi kawalan penjajah. Ku golongan Fir'aun. Ya. Jadi loloban teh Bani Israel teh nya kaum orang terjajah. Datang kanjeng Nabi Musa Firaun di kerajaan Firaun dihancurkan jadi we merdeka. Dan itu merdeka dari Bani Israel mah. Di baheula oge ngalabet ke mana-mana gitu. Mantap
Bani Israel mah di tiap negara pasti aya. Aya apa di urang sagala kilo. Semoga negara. Tong aneh di baheula oge kitu. Kalaka nyarembah kana sapi mimba di mana kumul bayinan. Fa'afawna an zalika. Itu fa'afawna maka ngampura kami agung Gusti zalika tina itu nyembah kana sapi kedetehan walam nastaqsilhum untuk dibiarkan kabeh. Itunya. Wa atayna Musa sultanan mubina wa atayna maparin kami agung Gusti Allah Musa ka kanjeng Nabi Musa sultanan mubinan karena pertanda mubinan anu pertela eta sultan bainan zoniran alaihim karena terkonden karasulan anu pertela anu nembrak kata ahli kitab hayu amalahum bi qadam fusihim taubatan fa'tahu terus geus kitu sultan teh kakawasaan bisa sehingga kanjeng Nabi Musa diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala supaya marentahkeun umatna nya masrahkeun dirina pikeun dibunuh karena tobat gara-gara nyembah kana disapi mun rek masrahkeun diri itunya bahkan 1.000 sabaraha puluh ribu jelema maot harita itunya tapi naruh eta teh munyaan matobat geus kitu abarang deui bae tanya sallallahu